teh upami urang salamet di alam barzah maka salamet ka dituna. Upami urang teu salamet di alam barzah riweuh salamana ka dituna. Janten barometer nate man lamun urang hoyong salamet di akhirat lebet surga jeung neraka teh alam barzah we salamet. Upami urang hoyong salamet di alam barzah naon atuh resepna saur junjunan man kasuro amaluhu hiji sing loba pamalna gitu. Sing seueur amal soleh nah ulah nganggap enteng karena amal soleh anu hiji sabab urang cantang tuh ditarima. Mun teh amal urang tiasa salat ulah ngarap cukup ku salat. Urang ulah ngarap cukup ku salat tahajud, urang ngarap cukup ku salat duha tambah amal nu sanesna atuh salat rawatib. Teu tiasa sampurna salatna aya amal nu sanes atuh maca Quran. Maca Quran atos kadah aya amal anu sanes atuh sedekah. Sedekah ge atos kadah aya amal anu sanes naon we amal anu berniatan karena Allah da ibadah eta oge. Sabab jalmi teh ngagaduhan kabiasaan kalangkungan setiap jalmi teh. Lamun aya ujang santri, aya ajengan, aya kiai ngaos Al-Qur'an sadintena anjeunna mah kiat 5 juz sadinten eta teh Bu. 5 juz sadinten berarti 30 juz teh saminggu. Beres eta mah ajengan mah kiai mah. Ujang santri mah hari urang pan 5 lembar ge hese, bujeng 5 lembar 5 ayat urang kiceupna tepikeun karpet. Urang mah moal tiasa nurutan jami model kitu. Atuh aya amal nu sanes. Salian maca Quran, atuh sedekahna urang mah. Atuh saum Senin Kemisna. Sadayana amal urang ulah nganggap enteng kana amal. Sing seueurkeun amal rek amal ageung atanapi amal alit dan tiasa janten urang sanes sungkul ku amal ageng urang tiasa disalametkeun ku amal alit.